BH nih pikatuhun. Paling itu. Mohon tah tos banjir. Mohon. Abdi tos gaduh rencana. Aya solusi? Aya. Eta walungan bari dipindahkeun ka Sumatera ku. Sangat teu banjir di dieu. Cik dewek rek nanya kasih lain hansip. Aduh deg-degan kieu. Sakira-kirana anu ngajebabkeun banjir teh naon euy? Nyaruntah atuh Pak Lurah. Salah. Tah bener masih ieu. Cai menyebabkan banjir mah. Aing kajian merek buah itu. Misi runtah menet oge, rewa cai mah moal banjir. Tapi Pak Lurah ku bager-bagerna ka warga di dieu. Pak Lurah usum hujan ayeuna rek nyumbang 400 parahu karet ke urang dieu. Wah, rek naon atuh Pak Lurah? 400 parahu karet. Banjir lagi sakit. Berarti can pernah unggah ka Imah Lurah. Iya gerbang. Oke lewat itu. Lindor ieu. Lain. Janela di dia ya. Ade beli 10. Wow. Siap papi. Kerah dakian itu. Ada pemuda, mami sakit kenapa deh ngahina si mami mendingan video. Hati abdi pamajikan sakia gelisna ya Allah. Nah sareri. Resep. Kita kudu kasep, beungeut mah. Asal caludih we. Tuh kudu boga imah alus lah. Mohon asal dengdek leyon. Gaduh, putih gitu naon. Naon, wios. Asal hitam putih we. Wios. Penting mah aya niat. Tah eta. Siapa? Anu nembe disaurkeun ku Palurah teh abdi pisan. Mohon, kepo tulisan nu ngamiss poe. Ari mah bisi proyek. Bahan korupsi kan. Ajar deui papi. Kudu nage urang nu cemburu mah ka Palurah. Apal selama ieu teh apal. Sama dia gitu. Masak maneh tang disentuh ge pan ku eke. Sok, Ina. Da apalen. Kieu ke si mami teh ieu teh keturunan Indo. Indo. Belas serat. Bapana PNS indung anjing laut. Mereka kumaha ieu teh? Nuhun kitu, Pak. Hujan. Anu hoyong ka putra bapak teh subuhun. Waduh, budak ieu deh. Hebat. Jika nama Palurah. Jantung namanya. Jadi kalau mun aya perang, helikopter nanaon tinggal naik, ajulan we ku si ieu mah. Hari itu saha rencana sobat kali. Ini sesobatan di Luki. Mami tos nikah, kabun anak. Omat, tong dicaketan gitu. Dengekeun maneh teh. Geng motor mah teu sabaraha. Anu bahaya mah tah perang ketiga. Ulang ge baheula kitu pan baheula. Baturan deukeut. Demi Allah moal.
Dia mah aing mun tersempet-sempet ka indungna lah. Digerokeun. Nih, cik ka mami teh atuh sekolahan istri seorang lurah. Ibu Darmawanian. Geroan. Cina ka dia budak teh. Aduh. Keselila saking ku sibukna teu pangijeng budak. Aya rasa sono mah ieu teh aduh. Lain eueuh istri parurah. Bau teh hilang. Bejaan, kayak sabun sirih, bejaan. Mami, Hah? saya budak teh. Lain budak. Alhamdulillah. Iya budak teh geus aya berarti 3 bulan mah teu panggil da biasa pan kuliah di kota. Lain. Kuliah kikieuan. Tari topeng, kadang topeng monyet. Lain atau Bangetnya bedanya jeung indungna. Iya mah canak ti istri bapak nu kapungkur. ujang we kucing. Lamun geus 28 tahun, mabeng geus teh bakal jiga kieu. Ayeuna teh nemeh 20. Tah, tinggal 8 tahun deui pengen teh. 2 tahun ketika 27, sekian serang abi. Mohon. 28 babi. Sahabat maneh. Kumaha lamun di DPR babi ayeuna. Punten pisan, keluarga Paru Rahma, keluarga Sarinah. Punten ya. Mohon sasalaman oge 1 meter minimal. Mohon negara kudu. Tah, kitu dengekeun. Kudu boga adab. Sadap, kurang teh sebagai dirinya pemuda. Bakal jadi pemuda teh. Bakal jadi minatu palurah. Tapi teu sagampang kitu atuh. Anjir neko. Bukan duit sabaraha lu nah. Nantang. Iya. Ya, Pikir. dewek oge. Dipikir jang. Sok, bener. Cek palurah tadi. Sok we cek kalau teh kawin, nikah, da sangsara mengingitlik. Konten hadeng. No koni sabaraha tak budak keluarkeun. Yang lewat dusna ka sana ya teh. Kuring rek nanya heula. Budak kuring. Nih. Wow, kan itu. Wow. Leres bobogohan. Asu. Mun asa di be. Kasep. Pernah lah dibawa. Nyebut kasep sudah ada pasangan lain. Rabun ayam. Matana buta warna. Buta warna mah teu bisa ngabedakeun. Mana awe jeung lalaki. Eta jiga palurah. Palurah teh yatim piaga palurah. Kan yatim piatu mah teu gaduh minum bapak. Mohon. Kayak yatim piano piana. Tegar obat kuat. Palurah mah sekurang kali palurah. Sekurang kali. Iya belas. Kali arang palurah paragut. Mana ieu bacuran abi tetepiat. Kita sama anu. Gimana nanya? Abi kikieu ge WO.
kami serem. Sok Benar. Anak nekawa sih ya. nah kawin kan lah, sumujan ya. Oke. Tapi aya syaratna. Lamun maneh arek kawin budak tewek, Sangarana. iya. Apa? Iya, dipanggil sehari-hari Didin we. Nami asli nama Didin Wahyudin itu. Anyar dioperasi di Thailand. Jadi syarat nama gampang. Si laik salah budak ngora, kudu daek bebersih, demi tidur isuk-isuk, Nepi ka der. sore. Bebersih. Bebersih. Ku si ibu ya tuh. Aturan lainnya tolong iya kang enak. Kumaha gitu? Sanggup? Sanggup Pak. Sanggup. Jadi sa RW ieu Sakelurahan. kelurahan kudu dibersihan, kudu beres, ti mimiti subuh nepikeun ka magrib. Sanggup? Kalem. Da kelurahan ieu mah teu luas teuing. Nah, kan kade omat. Si Umi ulah kabersihkeun kade. Kade. Bos ya bisi disangka naon gitu. Da si Umi mah lamun tengah poe sok ngangpleuk. Nah, penting di pelurahnya. Oh, Jadi di Widya. punten si Umi na putih na. Oh, iya. Sing atuh Umi nya. Jadi atuh karena teu ada yang ieu. Ayo mami, Mak. Cuma kenu kieu si kapuraeng. Papi, masih usah 80.000. Air, ieu kacamata. Ini mah hiasan yang Anting anak ayam pakai papi ya. Anu di sekolahan SD nu warna-warni nya. Da minta ya hukum atau sayang ngagantung. Iya, ya nama penonton setujuan ya kata Abi. Setuju. Nah, ari mah kalau kumaha batur jeung kumaha inung. Aduh, hampura. Ya kira-kira lamun dilawe ku bapak we lah. Pokoknya nama setuju. Raisa setuju. Raisa. Itu ayam. Itu pokokna mah. Ini urang ini. Henteu, urang teu satuju keneh. Naon teh satuju ari mah. Naon urusanna kalau kagak lain. Jadi teh satuju. Jadi mana aneh. Kan boga masalah naon ayeuna jeung tiang listrik dong ngapeuting tiang listrik ditanggulan wae. Boga masalah naon sok ayeuna ya. Sok ka lurah. Eta masalahna palurah. Buah gelo jelema ya. Masalahna mah lain kurang sama ditakolanna teh. Batur mah boga pemajikan garelis ieu gerem ngapa jeung grem we. Gelo keningan. Nah, jadi urang dibully ku situ. Mungkin kalau di sinetron mah yang benar selalu di akhir keberuntungannya. Berarti situ benernya. Ayeuna kumaha sih pan urang geus lieur lah. Ari cek Hansip mah, da Hansip ge sanggup keneh atuh kaning dien mah. Gaji pati palurah gede keneh. Rusak hubungan ngaranna. Tapi tenan naon palurah. Iya kumaha? Biar milih saha. Milih saha? Ah, teu kena dipilih abdi mah. Moal bagi siapa? Aduh. Doa hati keluar.
euy, Pare. Kali kalah kurang 150.000 deh. Keluarga Palura teh pan Neng Dien. Mohon. Palura, Mohon. Abdi. Mohon. Cekap pembitiluan mah nya. Mohon. Punten ya Paluranya. Papi, aduh, baik. Tong papi. Banyak buat papi, kompor gas ke pan nganyuk kene. Ayo, nih urang beberes di imah, merenang pas keluarga si itu teh kenanyaan, merenang ka urang. Urang siap-siapkan si kopi memang. Punten Palura. Kumaha? Sanakna dicempal.